أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalam martelaaken tasdidatul fatihati utawi piro-piro tasdidne Fatihah iku arba'a asyarata 14. Bismillahi utawi tasdidne lapad bismillahi iku fauqal lami sadukure lam. Ar-Rahmani utawi tasdidne lapad Ar-Rahmani iku fauqar ra'i sadukure ra. Ar-Rahimi utawi tasdidne lapad Ar-Rahimi iku fauqar ra'i sadukure ra. Alhamdulillahi utawi tasdidne lapad Alhamdulillahi iku fauqa lamil jalalati ing dalam sadukure lam lapad Allah. Rabbil alamina utawi tasdidne lapad Rabbil alamina iku fauqal ba'i sadukure ba. Ar-Rahmani utawi tasdidne lapad Ar-Rahmani iku fauqar ra'i sadukure ra. Maliki yaumiddini Maliki yaumiddini utawi tasdidne lapad Maliki yaumiddini iku fauqad dali sadukure dal. Iyyaka na'budu utawi tasdidne lapad Iyyaka na'budu iku fauqal ya'i sadukure iya. Iyyaka nasta'inu utawi tasdidne lapad Iyyaka nasta'inu iku fauqal ya'i sadukure ya. Ihdinas siratal mustaqima utawi tasdidne lapad Ihdinas siratal mustaqima iku fauqas shadi sadukure shad. Siratal ladina utawi tasdidne lapad Siratal ladina iku fauqal lami sadukure lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin utawi tasdidne lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin iku fauqad dodi sadukure dod wal lami lan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal bade ngajelaskeun tasdidna Fatihah. Ari huruf anu bertasdid maka eta ukuranana ukuran 2 huruf. Maka cara macana kedah ditahan heula. Ari tasdidna Fatihah saur di dieu tasdidatul Fatihati. Ari pirang-pirang tasdidna maca Fatihah ari tasdid nu aya dina
surah Al-Fatihah arba'a asyarata eta aya 14. Jadi huruf anu bertasydid dina surah Al-Fatihah teh jumlahna aya 14. Mana anu 14 teh? Bismillahi kahiji ari tasdidna lapad bismillahi fauqal lami nyaeta dina luhureun lam lafad Allah. Contoh bismillahi millahi bismillahi. Salajengna ar-rahmani ari tasdid anu aya dina lapad ar-rahmani fauqarra'i eta aya dina luhureun ra. Contoh ar-rahman ar-rahmani ar-rahmanir rahim. Ar-rahimi salajengna ari tasdid anu aya dina lapad ar-rahimi fauqarra'i eta aya dina luhureun huruf ra. Contoh ar-rahimi ar-rahimi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dina kalimat Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sabab ieu bismillah kaasup tina sebahagian daripada huruf daripada ayat surah Al-Fatihah, maka tasdidna teh aya 3. Hiji dina bismillah dina luhureun lam lafad Allah, kadua ar-rahmani nyaeta aya dina ra luhureun huruf ra lafad ar-rahmani, kemudian nu katilu aya dina luhureun huruf ra lafad ar-rahimi. Salajengna alhamdulillahi ari tasdid nu aya dina lafad alhamdulillahi eta fauqa lamil jalalati aya dina luhureun lam lafad Allah alhamdulillahi seperti tas gitu. Salajengna rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ari tasdid nu aya dina lafad rabbil alamina eta fauqal ba'i aya dina luhureun huruf ba. Contoh rabbil alamina rabb. Nah ini di dalam kalimat rabb anu aya dina kalimat rabb. Ar-rahmani ari tasdid nu aya dina lafad ar-rahmani fauqar ra'i eta aya dina luhureun huruf ra. Maliki yaumiddin ari tasdid nu aya dina lafad maliki yaumiddin fauqad dali eta aya dina luhureun huruf dal. Contoh maliki yaumiddin ad-dini. Nah, iyyaka na'budu ari tasdid nu aya dina lafad iyyaka na'budu fauqal ya'i eta aya dina luhureun huruf iya. Contoh iyyaka iyyaka nasta'inu salajengna ari tasdid nu aya dina lafad iyyaka nasta'inu fauqal ya'i eta aya dina luhureun huruf iya.
Ihdinas siratal mustaqim ari tasdid nu aya dina lapad ihdinas siratal mustaqim fauqa shadi eta aya dina luhureun huruf shad. Contoh ihdinas siratal mustaqim as-sirata salajengna siratal ladzina ari tasdid nu aya dina lapad siratal ladzina eta fauqal lami aya dina saluhureun lam. Contoh siratal ladzina alladzina. Nah di dieu salajengna an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdid nu aya dina lafad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqa dadi eta aya dina luhureun huruf dad eta di dieu tah walad tahan heula wal lami sareng aya dina luhureun lam waladdallin dallin ta eta tasdid nu aya dina surah Al-Fatihah gitu. Enak orang baca heula sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Janten jumlahna tasdid nu aya dina Al-Fatihah teh aya 14. Sakumaha disebatkeun dina nadom Sundana pirang-pirang tasdid Fatihah jumlahna 14. Bismillah eta tasdidna luhureun lam ar-rahmani kaduana luhureun ra ar-rahimi katiluna luhureun ra tasdidna alhamdulillah eta diluhureunana lam jalalah rabbil alamina eta luhureun ba
maliki yaumiddini eta tasdidna luhureun dal kaderek salah macana iyyaka na'budu eta luhureun ya iyyaka nasta'inu oge luhureun ya ihdinas siratal mustaqim tasdidna luhureun shad ari siratal ladzina dina lam ari an'amta alaihim rejeng ghairil maghdubi alaihim rejeng lafad waladhdallin tasdidna dina dad rejeng dina luhureun lamna. Mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.